Sadayana Nadawidi panginten kasadayana mangga ka tetanggi barayaan bade nyakseni ieu acara sok sanaonos diwuwuh ku hujan dina dinten ieu rada ageng. Mudah-mudahan ieu hujan teu janten musibah tapi sawangsulna mugia sing janten barokah. Sunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa sampurna malati ligarna hati campaka mangka nadada rab hujan nada widi nada jian jisim kuring kalayan asmana kula wargi Jembar Bapak Tisna Sutisna kalih Ibu Oon Siti Karmana seja ngawitan acara ngaras sareng siraman ingkang putrina anu jenengan Neng Rizka Siti Rismata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Sepuh hadirin anu dipihormat langkung dipayun sumangga urang sami-sami nyanggakeun puja puji kalihna syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Birahing alhamdulillah ngalangkungan widi kali pangersa mantena dina sonten ieu urang parantos tiasa kempel riumung pulung seja nyakseni acara ngaras sareng siraman Bapak Ibu dina dinten enjing nu geulis Neng Priska bakal nangtukeun kahirupan sorangan pisah tinu janten ibu ramakna pisah tinu janten dulur-dulurna insya Allah bakal dicandak ku hiji caroge atau napi hiji pameget anu jenengan Cep Galih Permana. Mudah-mudahan ieu Cep Galih Permana sing ngawakilan nu janten ibu ramana sing nyaah sing deudeuh sing janten imam anu sae kanggo Neng Priska. Mugi anjeuna sing nyandak kabagjaan lahir batin kalayan jaga Neng Priska sareng Cep Galih Permana salamet di dunia parat natrat dugi ke akhirat. Gelis Priska Siti Rismala pamali anaki hiji putri anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wangkon tanpa doa restu tinu janten ibu rama kalih sepuh-sepuh salira katingali ku salira gigir kaler kidul wetan ieu sadayana sepuh-sepuh hideung sakali deui bageur urang nepangan mamah urang nepangan bapak kula wargi sadaya dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim ngadeg bageur sakadapan sok ngadeg mayun ka kamera bismillahirrahmanirrahim. Neleng nengkung anaki puputon ibu dedeh gelis putra mama dedehnya tanawangan Priska teh ka nyaah bapak nyaah teges salamina dedeh gelis
duh anak king dinten enjing gerak miang gelis Priska Siti Rismala gerak tetep ku hidup saha payunan anjeun bakeun moal aya salira gumelar ka alam dunya tanpa sareat mah indung jeung bapa hidup anaki gelis urang nyoreang ka alam katukang sakedapan mangsa lawas nu geus aas mangsa hidup di kakandung kudu jadi indung sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung sasat ngakandung hidup lain barang anu enteng gelis tapi barang bangga nu aya dina wanci harita 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan puyang 5 bulan genep bulan murel jeung sebab numbuk di 8 bulan gelis anak king nu jadi mamah apal panjangna peuting Priska nu jadi bapa ngamarojeng ya ngadoa kanu kawasa sangkan hidup nu aya dina wetengan mamah sing mulus rahayu berkah salamet dugi ka hiji peuting ka hiji wanci nu tos ditangtoskeun salira medal ka alam dunya nu jadi indung narohkeun nyawa jeung raga getih burah bare kesah ngagaraja saha nu taroskeun iwal ti salira sesa tanaga anjeuna ngarawu mangku hidup nepi ka kiwari di galentoran Masya Allah alhamdulillah dibekelan kudu jadi bapak ku kalimah thayyibah anu munggaran adan anu munggaran bager kana pangdangu hidup salira ditakdirkeun panjang yuswa dugi ka kiwari salira dipanjangkeun yuswa dugi ka sawawa dewasa kalian isukan bakal pisah tinu janten ibu Rama hidup muacan bisa mulang tarima kanu jadi indung hidup muacan bisa mulangkeun ci susu indung tapi insya Allah bager doa sareng kasayan mantena salamina kanggo hidup mengpeung hidup aya payunan ibu hidup bager sok sakedapan urang nyarios ka anjeunna disarengan ku ati anu wening kedalkeun pamaksadan hidup kedalkeun karumasaan hidup Tembangan abdi lahir sareng batin abdi hapunten tina segala kalopatan hatur nuhun mama atas ngaroro ngagedekeun ngati ngadidik abdi dugi ka sagung kieu abdi teu acan tiasa mulang tarima mung saukur nyesahkeun bae sanaos kitu hapunten abdi doakeun abdi mugi aya dina kabahagiaan sarawasna doa sareng pangampura mama moal kudu dipenka bageun mama ngaroro ngagedekeun hidup ikhlas ridho pisan geus jeung gara rumah tangga cing gara laki rapi cing aya dina kabagjaan lahir batin ku mama didoakeun pisan Priska
kadang ku hidup nu jadi mama ti kawit ngakandung hidup ngalahirkeun hidup ngarorok hidup ngadidik hidup nepi ka sawa dewasa gelis teu hayang dipulang tarima naon nu dipika hoyong ku anjeunna iwati hiji nyata salira hoyong janten jalmi anu sae tina kanan alhamdulillah mama parantos sawa dewasa ikhlaskeun didokeun isukan bakal dicandak ku carogena nu biasana unggah poe pagi linggisik sareng salira tapi ti kawit poe isukan majigana sineng bakal dicandak ku cep galih permah gelis mengpeng aya payunan salira bagi sawarga aya dina handapeun dampal sampean ibu hidup bagja ibu hidup masih gumelar masih aya keneh sok candak dampal sampean kana lakunan cepeng sakedapan kulantaran dampal sampean ieu pisan salira bisa jadi sageung kieu penuh pengorbanan gelis ka leher kidul ngabelaan hidup duka sabada 10.000 lain kadang kewajiban anjeunna mah teu kalaksanakeun teu malik kitu bageur anak sok urang wasuh urang bersihan bismillahirrahmanirrahim Allah ya Allah kasalira Gusti abdi sumerahnya diri tina kaweningan gali natrat jalan kabagjaan handapna gelis dampalna sok diusah ieu pisan sawarga kabagjaan sawarga sinugrahaan di dunya parat natrat dugi ka akhirat alhamdulillah masya Allah hiji deui bageur hidup hiji putri anu babakti karo janten mamah bapa soleha tah ieu pisan yaktosna salira ngawasuh dampal sampean lajang aya lisah wangi bageur sok urang wangian mudah-mudahan ieu panyeungit syariatna di kana dampal sampean ibukeun tapi hakikatna geulis hirup hidup sing aya kaberkahan nanjung umurna nambat darajatna tebih balaina para rezeki cekap bageur anaki sok diratakeun nya cu sekali mudah-mudahan sumebyar salira seueur mikanyaan seueur mikaulas mika asih cekap lungsurkeun deui dampal sampean lajeng neng pancelengkeun emutan rada mengker sakedik sumujud dina luhureun dampal sampean ibu kita sok sujud bageur bismillahirrahmanirrahim mama abi hapunten duh mama nuwun ninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami rumaos abdi talobeh seueur ngajaheutkeun mamah ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekap geulis sok dirangkul mamahna harewoskeun kana cepil mamah hidup bageur mama ya abdi Priska putra mama naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampuran menjadi indung jeung bapa abdi hapunten lahir batin abdi pamit dinten enjing abdi bade miang bade turut patuh ku maula kacaroge abdi insyaallah bade nikah hoyong didoakeun ku mama sapali deui yang dirangkulna geulis jimat mamah lahir jeung batin puputon kembang soca pangharapan bra geramiangnya cu sing cager bager runtut raut sauyunan jeung salaki hidup insyaallah bakal gaganti mamah jeung bapa cekap bager diisun taar mamah ku neng diasun alhamdulillah sareng neng diisun taarna ku mamah jung anak king
sing panjang natar lalakon ulah kasmaran bicarita cekap ya. Masya Allah, alhamdulillah atas kanu janten ibu lajeng ngalih kanu janten bapak palih ditu gelis ieu ramah hidup bapak teh kungsi ngayuga hidup bapak tangkal darajat kabagjaan darajat kasinugrahaan dina poe isuk nu jadi bapak bakal ngawaris hidup anu terakhir sareng anu paling istimewa kanggo hidup. Warisan anu paling istimewa nanya eta ngawalian hidup nikahkeun hidup lain ku harta lain ku banda lain ku kekayaan tapi ku anjeuna jadi wali dina nikahna salira teu mari kitu bager mengpeung aya payunan salira sok salira geura ngeblakeun cita-cita hidup pamaksadan hidup kanggo dina dinten enjing. Dinten enjing abdi bade nikah ka Agali Permana. Suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundut ka pangarsa bapa kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi secara langsung mugia bapak ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalayan doakeun abdi mugia janten kulawarga anu bagja di dunia dugi ke akhirat jaga. Anak gelis Neng Priska pamul hidup mangga ku bapak bade dilaksanakeun hidup bade ditikahkeun ku bapak insya Allah diwalian langsung jung bager gira hirup laki abi muka itu dote Allah kalayan bagja dunia lawu akhirat Masya Allah, alhamdulillah insya Allah gelis pamaksa dan hidup kudu jadi ramah bakal dilaksana cipanon kabingah nu jadi bapak insya Allah janten panganter salira gelis sok ngalap berkah sami hormati lawat samikeun sareng ka mama hidup cadak dampa sampean ramah hidup kana lahunan hidup pangkonan hidup sok cepeng sakedapan tah gelis ieu duka sabara puluh ribu lengkah ngabelaan hidup kaler kidul wetan anjeunna dug hulupet nyawa ngabelaan hidup sok ayeuna bersihan kucai kembang bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Robbal baroya Astagfirullah minal khotoya Allah magfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mudah-mudahan Ibu Rama Abdi dipikanya dipikaulas dipikasih ku salira sami sareng anjeunna mikanya mikaulas ka abdi tikawit alit dugi ka sageung kieu. Lajang geulis tadi aya di Sehwangi sakedik sok ieu mah panginten simbol siloka wungkulnya cu sing aya dina kaharmonisan rumah tangga hideung cager bager runtut raut sauyunan beh dituna insyaallah ngahontal kabagjaan lahir jeung batin di dunia parat natal nepi ka akhirat lungsurkeun deui geulis sampean bapakna lajeng pancelengkeun emutan sok nyuuh dina luhureun dampal sampean ramah hidup. Duh bapa biapunten lahir jeung batin duh bapa biapunten lahir jeung batin hapunten abdi hapunten samudaya kalepaatan cekap gelis sok dirangkul bapakna bapak teh sesah ku abdi repot ku abdi hatur nuhun bapak sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagja sapalih deui gelis dirangkulna jung gelis Priska kanya bapak kadeudeuh lahir jeung batin ku bapak didoakeun
bager mugia lulus bagus huri paras mulia jatnika hidup bade rumah tangga disun ta'ar makna bager bapak anak Masya Allah alhamdulillah. Oke bapak ngesun ta'ar si neng Masya Allah cekap neng posisinya di tengah-tengah mama sok dirangkul dua nana mama sarang bapakna bapak mama Yepi Rizka putra mamah doakeun abdi lahir batin abdi bade rumah tangga sing aya dina kabagjaan cekap gelis bager anaking alhamdulillah urang ngalih ka ingkang raka ka kakak manawi sok ieu dulur sapatung turun sirah bager biasa nuju alit masok silih tonjok sok silih simbeuh ayeuna sok silih hampura cepang panangan aa ya abdi Priska Rai aa sok kumawantun hapunten lahir batin dinten enjing abdi bade rumah tangga rumaos abdi sok kumawantun kasalira tuduhkeun papatahan abdi bade rumah tangga mugi abdi sing aya dina kasalamatan lahir sareng batin sok dirangkul geulis aa sakali abdi hapun jeung geulis didoakeun adi aa sing tinemu jeung kabagjaan sing tinemu kasinugrahaan alhamdulillah disun ta'arna aa oge aa ngesun ta'ar si teteh si dede alhamdulillah lajeng ka teteh heula ke ka emanya teteh sami hapunten abdi sok kumawantun urang sih lubarkeun masing lubar mangka lebur ilang musnah tanpa sesa sagala rupi kelepatan boga sing digentos ku kasayan cekap yang dirangkul alhamdulillah tah kitu hirup akur jeung dulur insyaallah bakal jadi kasayan dina kahirupan cekap teteh disun ta'arna si cantik si gelis neng Priska oge sami mangga alhamdulillah lajeng ka kasepuhan ka nini abdi hapunten lahir batin bilih wae nuju alit abdi sok nyesahkeun sakali abdi hapunten cekap dirangkul yang bager tapang doa kadangu ku nini diharewoskeun ka salieur jeung geulis sing cager bager pait daging pahang tulang cekap yang mangga dirangkul sakadapan ninina alhamdulillah masih daramang sarehat jarum meneng keneh sesepuh hidup karuhun hidup anu wajib dipermule insyaallah anjeunna rojong doa cekap bager cekap wios lah tah kitu wae montos dipeluk wae nininanya lajeng ka dieu ka sok ka nini calingcing geulis nini abdi hapunten lahir batin sok kumawantun ka kasepuhan didoakeun geulis sing cager dirangkul geulis ninina sok bae dirangkul jung tong salempang tong hariwan alhamdulillah lajeng ka aki doakeun abdi ieu Priska enjing pada rumah tangga doakeun bisa tah ku aki bager kadangu diharewoskeun alhamdulillah cekap dirangkul geus akina mamang iya pangintennya hapunten lahir batin mamang rumaos abdi sok kumawantu yung geus didoakeun cager bager rahayu balung wala kriketi dirangkul neng sakedap dirangkul masyaallah alhamdulillah cekap geulis sok bibi sami dihapunten lahir batin dihampun bisa jung geus geramia geura nangtukeun kahirupan sorangan jeung lalaki pilihan hidup bral anakking cekap dirangkul ya dirangkul masyaallah alhamdulillah yo nya bagus wa abdi hapunten doakeun abdi doakeun bisa bager jung sami doa kang wasalira muga panjang punjung
panjang yuswa. Cekap panginten mah wa lajeng ka mamang pawiwin panginten tah ieu wargi salira nyunkeun dihapunten lahir batin doakeun usadana ku pawiwin sing nanjung umurna nambat darajat tebih balina parkeun cekap bageun alhamdulillah jo dicurung laku. Lajeng bibi apunten lahir batin doakeun abdi enjing bade rumah tangga didoakeun pisan geulis jung masyaallah alhamdulillah. Mamang sami mamang abdi doakeun hapunten lahir batin masing lubar mangka lebur samudaya kalepatan cekap bager sok dirangkul sakedapa alhamdulillah. Nini abdi hapunten lahir batin doakeun abdi nini sing damang sing sehat sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagja sok dirangkul oge kasepuhan aki manawi lajeng ka dieu geulis ka aki abdi hapunten lahir batin aki sing damang sing panjang yuswa cekap geulis sok dirangkul aki. Alhamdulillah dipapai gelis ka dieu dugi karengse wargi-wargi hidup. Nene abi hapunten lahir batin doakeun abdi diharewoskeun doa bager cekap nene keun insyaallah sakecap dua kecap janten pangjurung laku doa anu maripat ti sadayana kanggo anu geulis cekap nenek cekap aki abdi hapunten lahir batin alhamdulillah bagus. Kakak sepuhan ka aki ida aki hatur nuhun bantosan rejongan aki kanggo abdi mudah-mudahan dicatat janten amal soleh berkorbana aki kanggo pelaksanaan cita-cita abdi alhamdulillah yuk gelis ya bisa anu hatur nuhun aki hatur nuhun aki sing panjang yuswa sehat sehat jasmani rohani aki abi hapunten lahir batin cekap gelis cekap gelis dirangkul kasepuhan sok dipapai gelis lajeng ka kasepuhan Nini Ida bager alhamdulillah Nini sami hatur nuhun bantosan rojongan anak Nini sing damang sing panjang yuswa oge doakeun abdi didoakeun pisan gelis jeung tong salempang
tong hariwa ngadeg yang ngadeg ieu wargi hidup sok tepangan mimi abdi doakeun abdi hapunten abdi alhamdulillah masya Allah ya kamemi tah gitu mohon tah sehat bagja didoakeun ku sadayaana ieu mah teu ka gongget-gongget ya tegar masya Allah alhamdulillah tak karerencangan hidup wargi hidup masya Allah cekap ka dapur mak entong teuing ieu teh hah moha mohon hese turunna oge da tamun sok dilereskeun heula neng moal heug atuh aya ka dapur mah ari ulah mah ulah cenah pangersa akang ka dapur teh yo abi Rizka rai teteh nyuhunkeun dihapunten lahir batin mabantu ka teteh didoakeun ku dede wilujeng nikah wilujeng layak kabagjaan ulah hilap ka dede jangan sadaya kula wargi hapunten oge dede teteh kumawantu ka dede sia dijawi soleh berguna bagi sarerea teteh nitip mama sareng bapak sareng kulawargi sadayana teteh sakali abdi hapunten lahir batin sok pasti sirik sok paseaan mugia dilebuar-leburkeun sing janten kertas bodas sakumaha sari teu gaduh dosa berdosa cekap yang dirangkul tetehna sekedap dirangkul jung bager ulah nakal bagernya ulah ngurus wae HP cenah saur teteh eta sapali deui dede masya Allah alhamdulillah lajeng disun taarna dede ku teteh alhamdulillah rabbil alamin sok calikna di tengah neng Priska sebuah hadirin sadayana insyaallah di alam aras para malaikat sumebiar ngabagiakeun papada insan anu parantos dihubarkeun tina sugurining kaluputan kalepatan mong panginten neneng Neng Priska ngadeg rehing tekat tepangan sadayana ngadeg heula teras salam simpul gitu ka sadayana utami anu dipengkeros dihapuntennya sugrining kaluputan kalepatan urang silubarkeun alhamdulillahirabbil alamin terakhir bager rada pengker calikna teras tangana di kana tak-tak apakeun sareng kana tak-tak mamahkeun selebrasi panginten engke bapak mamah rada ditarik teras mamah bapakna papayun-payun ngesun pipi neng mangga bismillahirrahmanirrahim neng kana kamera 1 2 3 senyumna masya Allah alhamdulillah cekap panginten mangga nu di laluhur kalebet dedek naik deui dipoto heula foto kulawargi anu aya di luhur heula sadayanan ini bilih tiasa sapali ke ditambi heulanya urang damal 2 ieu tanah pitu mangga ngaradeg sadayana dipoto heula di Klamira fotografi project 3 Dila audio breng tenang we Pak terus terus Bapak itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Alhamdulillah. Mama, ieu Aisyah wancina dibukakeun lepaskeun si Neng ikhlas ridokeun enjing bakal dicandak kuno gaduhna nyaeta sarogena saatosna ijab kabul cep galih permana. Maka lepaskeun bismillahirrahmanirrahim. Buka eta tali Aisyah. Alhamdulillah. Alungkeun ka pengker mamah tu kana pelaminan lung kapangker lung tah itu tos kais ngayong-yong. Bapak oge tos anggeus tanggung jawab bapak sabada hidup sabah bapak harita enjing nga istrenan nikahkeun si Neng berarti tanggung jawab bapak tos serengse bakal digetos ku carogena. Urang tiup ieu lin 1 2 3. Alhamdulillah. Ya saya anu dianggo ngawasuh dampa sampean ibu ramah hidup sok dibanjurkeun urang hijikeun urang campurkeun cur mancur banyu pang banyu hirup cai suci panglokat raga jeung sukma insyaallah bade dianggo wawasuh bebersih. Sallallahu ala Muhammad. Sami ieu cai anu kalintang saena kenging nawasulan para sepuh ngadoa kana Ma Agung mugia sing dianggo bersih teh biceun geuleuh keumeuh kokotor rareged anu aya dina jirim jisim si Neng. Alhamdulillah rabbil alamin. Nyandak cai mamang kucurkeun karada luhur ame katingali mucur ngocorna. Ieu panginten mamah ngawitan bismillahirrahmanirrahim. Cur mancur nyerep nyecep kana salira anu geulis tuang putra. Sing cager, bager, bersih hate, soleh, dareh deh, loba nu mikanyaan. Alhamdulillah. Cekap simpen salin ka mamah ya. Salim ka matur nuhun mama ngaibakan terakhir kitu. Lajeng ingkang Rama mangga apa nyandak nu geulis sampeana solonjorkeun heula. Bapak ngabanjurna ti dieu heula nya mudah-mudahan tincakna lengkahna si Neng sing di lereskeun sing diluruskeun karena jalan anu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bapak banjur dihandap dugi ka luhur cur mansur sing dilengkahkeun karena jalan anu dipirido bageun tah. Nyandak deui Pak karada luhur ape katingali ngucur ngocorna. Alhamdulillah. Jur bageun. Lanjut kumpulna nambah teu. Salin ka apa geus? Atur nuhun Bapak terus diibakan cekap. Sok 1 2 3 kasih Neng 1 2 3 senyum Bapak Mama senyum ulah nangis teuing nangis wae. Terus ya kadah nurutan sapertos haji kuat tidak tergoda oleh cekap urang duaan-duaan ayeuna teteh sareng aana mangga saurang nu ngabanjur saurang nu ngusapan lah katingali we ngucur ngocorna cai anu dibanjurkeun aweh teu seueur teuing cai anu nyerep nyecep kana salira nu geulis mangga aa nu bade ngabanjur panginten teteh nu ngusapan sirahna gitunya sirah si Neng tah gitu. Urang sakucuran sakocoran sewak rada luhuran bismillahirrahmanirrahim. Baheula keur leutik sok silih simbeuh komo ari usum hujannya silih simbeuh ku kadeudeung silih pikanya dugi ka iraha hamo pegat nu jadi dulur insyaallah bakal ngarojong kana pamaksadan cekap lajeng didengo kuduaan sapertos tadi mamah sareng bapak 1 2 3 tah supados rada cepat atos ieu panginten dilajekeun kana nini desa sareng uyut mangga nini desa sareng uyut sakumaha ieu we abdi mah sakumaha daftaran ieu engke atos ieu nini sareng aki calingcing mangga bade sareng saha ieu pasangan anak sok sareng saha wae lah mangga sok
bade sarang saha dua-duaan ambeh enggal mohon wa lah sok wa tah kitu mohon sok wa anu kehela wa anu ngusapan salira nu geulis tah kitu rada luhur wa rada luhur alamu mangga atos teras di paroto hiji dua tilu nini berpose tak mohon pada ngada gue wios ji dua tilu atas iya nini aki calincing tak mohon aki sok aki atau nu nyandak caina nini anu musapan anak tapi pada sawa wangsulna mangga nini oke rencangan anak anu nembe sumping mangga gelis insyaallah wonten sakedap deui moal kantos lami si cantik si gelis rengsek di banjur ku cai kanyaah kaeman kaulas kasih alhamdulillah atos ieu nini sareng aki nen aya nini aki nen mohon mangga aki lajeng nini aki ida ketos ieu tos aki nen alhamdulillah mangga kurang diteraskeun dong enten coba mangga aki anu bade nyandak cai nini anu ngusapan mastaka si cantik si gelis atos ieu aki sareng nini ida mangga persiapan atau ngasaki ida sareng ini ida wayah nangke kedah ibu haji nyiram piraku teu ngiringa banjur nu geulis mengpeung aya ya urang atos ieu nini sareng aki lilis mana nini sareng aki lilis nini atos rengse wayahna tamu sakedap lah moal kantos lami ieu datos nuju tos bade terakhir ya kirang langkung aya 40 deui ka handap panginten tos bade beres atos wa ida tuh aya nu ieu cenah cek dipoto wae lajeng nini aki lilis engke atos ieu mamang bibi wah aki wiwin nini sareng aki ajid aki sareng nini tuti wa tongo wa tesa nu sanesna panginten nu seueuranana urang angkat bae gentong ke banjurkeun ambeh teu ka piraku tugas sadayana namana mun kecuali ieu haji Pawin lawan tasok alhamdulillahirabbil alamin mamang bibi atos sareng ayeuna uwah aki wiwin atosnya ahon lajeng nini aki ajid bios tirisma dangke ge enjing mamoal aya itu galih permana mangga nu teu acan panginten kantun ieu wae kantun kapayun rada luhur wah masya Allah alhamdulillah wa mohon wa teu kenging waka kamarana mana mohon lajeng bibi panginten sallallahu ala Muhammad bilih bade digentos wa kuno sanes lah kuno wios teu shalawat jibril we da sami sanesna oge ieu mamang bibi panginten sami aki nini ajid dihaturanan nini ajid aki ajid tak mohon
Atas iya atas oh iya nini Aki Aji teras Aki nini Tuti persiapan kadia nini Aki Tuti Watesa lemon lajeng Aki nini Tuti enggak nini Tuti anapun anu teu kasebat pilih bade ngiringi bakan mangga masih terbuka Aki Didi sarang nenina Aki Didi mangga pokoknya malah kasepuhan anu bade nyiraman Watesa mohon sok wa nyalira we teu aya partner mapami aya partner atuh mangga nu sanesna engke si Kasep raina mana raina nu terakhir panutup mohon engke cicing wa engke dedek mangke cicing Aki Tardi atau napi Aki Didi mana Dede kadi heula de memeh nyiraman dede sok sideku heula cepeng tangan kenca nu teteh bari tungkul kana lahunanana cepeng teteh Bismillahirrahmanirrahim silih simbah ku kadeudeung silih pikanyaah iraha deui silih banjur sok neng karada luhur karada seueur saena tong luhur teh dugi ka handap tirisnya tiris sarua tirisna bagja sarua bagjana bingah sarua bingahna kitu ari jeung dulur mah bade sadayana sagentong neng oh alhamdulillah cekap dede atos oh sakali deui sakali teu mohon cekap oh bade saurang teh sakali deui sok sakalian kabarase Masya Allah sarang wargi tahan lah tah gitu dirangkul ku teteh Masya Allah alhamdulillah banjur deui teteh bade diangkat gentongna langkung sae ada teteh ge mani parino mah bismillahirrahmanirrahim tah ieu dua dulur tilu dulur bangintennya sekali deui dede da tadi ge dua kali teteh oge alhamdulillah alhamdulillah tah sok gitu aduh bagja mudah-mudahan sing sarukses dia si Kasep si cantik gelis sekap Bapak eta kucurkeunnya Pak neng abdas niatan enjing rumah tangga teu mandang harta banda pangkat kekayaan tapi dipandangna ridho ti Allah Subhanahu wa taala sok Pak geledekeun tong disaatkeun teras Pak kageut Pak
Cekap ya. Urang ngadoa sakadapan neng linggih heula caliknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli habibina wa syafiina wa karimina wa tuhdina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabarak ta'ala sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim adimi sultani. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah min sahatika wan nar. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa syar'an ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma alif bainahuma kama alapta galih permana wa priska sitiris mala wa kama alapta Nabi Muhammad wa hudijata kubro kama alapta Nabi Adam wasti Hawa wa kama alapta Nabi Yusuf wasiti Julaiho. Ya Allah Gusti pun anak neng Priska Siti Rismala bari tikah ku jipa maget jenengan cep galih permana mudah-mudahan anjeunna sing panjang punjung panjang yuswa gampil mikrekinya bagja di dunia parat natrat duka akhirat salamet lahir batin ayan kenging keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainahuma fi khairin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Cekap ya. Hiji, dua, tilu amurkeun. Alhamdulillah. Terakhir Bapak sareng Mamang panginten kapayun rahing di diaya artos kirang langkung 3.500.000 saurna bade diaburkeun ku neng namung neng nah hoyong bari dipangku nya neng dipangku ku Nurada jagjag. Ya benar, kenen sakoya guat ka dieu ki. Ieu pangmangkukeun budak duaan sareng bapak. Sing daek bebere insyaallah harta anu disodakohkeun lain ngurangan tapi bakal langkung nambahan. Nah, kitu selebrasina yang nyandak ieu 1 juta manawi sok 1 juta. Hiji, dua, tilu, wur awur artos nadi awur awur, wur awur awur, mugia beas nadi awur awur, wur awur, mugia manjang jodona. Cekap bilih berat mangga Bapak bade dikumakeun bade salamina kitu mangga. Aya teu cangkel mah alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun insyaallah enjing sawer langkung ageng enjana kitu manawi parantos rengse acara ngaras sareng siraman neng Priska Siti Rismala anu ten enjing bade nikah kacep galih permana. Sakitu anu kapihatur kalayan dasih tawakuf anu kasuhun hayu ieu acara urang tutup kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag